ditamelarkeun bebenah kudu sabaran aduh alah ieu kacida teuing isuk ngurunyung geus subuh abdi tunduh mukakeun kula batin ceurik nyeri sorangan aduh alah ieu kacida teuing nyeri moal beunang di ubaran ngajan teu timpuran paeh teu panasaran mun ora keneh mun urang can batian serahkeun balaki lu sakalian itu lalaki curaling boga rasa sok ieu aing terobah eling-eling aduh alah ieu kacida teuing nyeri moal beunang di ubaran ngajan timpuran paeh teu panasaran keneh urang can batian geura serahkeun talaki lu sakalian halah dipikir-pikir begi papikir dirasa-rasa beki karasa rumah tangga jeung Kang Cepot bisa disebutkeun awet rajet jempling teh kieu we sabet eueuh ari aya ngandur-dur wae jeung salaki teh meuni eueuh kaharmonisan heueuh ari kahayang mah cara batur harmonis rumah tangga teh sok nempo kitu dina ari dina sinetron sinetron dina TV geuninganan dina TV tatangga kitu oge da euceum mah boro-boro boga TV dahar ge sapopoe di Paraban Pais Bogo ku Kang Cepot teh nya ari nempo dina TV jeung salaki teh teu sirikna pakaleng-kaleng lempang oge eta mun geus nempo silih huapan aduh meuni kabita kadang-kadang mah bakat ku aral meuni hayang ngabaledog we kana TV teh nya heueuh da ari di baledog TV batur atuh da piraku heueuh nyaeta kitu lah matak aral baheula mah ari bogoh ka euseu teh ka kasarukan bogoh teh baheula teh tapi naha ayeuna menang-menangkeun Kang Cepot mun dina rupa mah heueuh bogoh kana naon Kang Cepot nyata kitu unggal poe pagawean nguseup jeung nguseup we hirupna teh meuni eueuh bosenna ari lauk coba diuseupan ari pamajikan anu geus sakieu kagelisanana menang dangdan menang teu ditoel-toel Gusti nu Maha Agung nya padahal mah hayang ece oge diuseupan lain lauk hungkul atuh nya coba ece teh geus kurang kumaha ieu menor nya gaya diturutkeun naon kahayang Kang Cepot dina gaya oge heuh aya mah jika jeung aya babangkongan sagala ajul gedang nya aya entep senok kitu kurang kumaha pikir mah pangorbanan ece kanu jadi salaki nyata kitu sakapeung mah heueuh bakat ku aral sok hayang bunuh diri we dina tangkal taleus nya ya gitu alah lengi pemajikan dewek keur ngaleseng tah nya Mas Dimas tuh dak kitu salaki aing mah datang teh gogorowokan kurang kumaha kuduna mah uluk salam datang teh meureun heuh pamajikan teh mukakeun panto nya ari kahayang mah kitu uluk salam ek dibukakeun panto teh celepot ibi teh dicium mana teuing bagjana bungah ibi teh nya ieu mah kumaha datang teh garawak gorowok lain kitu si teh Mas ieu dewek ieu bagjakeun bebondangan cek tukang bukakeun we panto da teu ditulakan deuh nya si Mas mah kitu ungah adat tinggalan ka dieu we atuh
ditulakan pantoma asup. Oh kahayang teh dewek teh dibagiakeun dari balik teh Imas. Assalamualaikum Imas. Waalaikumsalam Kang Sot. Asup we asup da teu ditulakan atuh. Nya sia mah datang salaki teh tuh. Ka dieu atuh Imas teh bukakeun panto. Sararangeuk teh nganan lah. Pagaweanan kitu we ngapoe nguseup we jeung nguseup. Weh sia mah Imas. Atuh da dewek teh meureunna kudu neangan eta jang dahareun ke. Oh jang dahar gitu naon meureun di imah hatu dan aya ge di bawaan wae nguseup pake eupan segala rupa ngapoe teh ngan nguseup we jeung nguseup tah dewek bebenangan tah Imas lah nguseup tah Mas bebenangan teh aduh ya si Akang bebenangan mawa naon eta teh heueup Imas Gusti eta nguseup ti suku arek kecereg kumaha pamajikan teh Kang di paraban wae keuyeub ngapoe sia mah atuh sakitu teh kudu bersyukur urang teh heueuh atuh cik atuh teu menang-menang lauk oge menang emasna we 10 kilo mah ya sia atuh eta mah menang emas teh ngarampok gitu mah lain nguseup sih teh menang emas 10 kilo mah heuleung we meureun aya jualeun ai mawa emas 10 kilo mah nya sia mah ngahayal meureunan nyata Imas urang teh kudu bersyukur sok sanajan urang hirup heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya urang tetep kudu bersyukur deuleu sabab aya anu hanapeun ti urang hirup teh sangsara balangsakna urang masa kieu masih kene bisa dahar masih kene bisa ngejo kudu bersyukur komodi sok sanajan ayeuna ku dewek di paraban wae pais bogo cing tadi syukurkeun we da eta urang mah beunangan lain bosen hirup teh kieu wae duh nya sia mah aral tong bosenan atuh tu cara baheula sia mah anyar panggih jeung dewek teh ai kitu kumaha Akang baheula anyar panggih jeung dewek geuningan sia meuning gudag-gudag ka dewek teh bogoh teh luar biasa baheula dangdanan oge sia mah meuni sagala diterapkeun menor eta geuninganan wedak oge meuni kana punuk-punuk lain wedak kana punuk mah ieu mah hapur nya sia mah nyata kitu baheula mangudag-ngudag kadewek teh meureun heuh sileng teh bogoh lain bogoh baheula mangudag-ngudag teh pedah Akang we sok nganyuk wae lotek tara mayar jadi we diudag-udag kitu nya kitu sugan teh sugan teh bogoh sileng udag-udag kadewek teh lain dewek mah hayang eta euy memori baheula deuleu Imas memori naon ieu teh baheula nalika papanggih jeung dewek harita teh dipanggihkeun teh ku saha teh ku Om Budi saha teh eta ku Om Budi harita teh dipanggihkeun ku Om Budi harita basa urang papanggih dirinya lebah garduh eta kitu basa nongton naon teh nongton film naon harita teh konser Akang ngareretnya kawing nyata kitu silih reret pak urang teh silih pelong nyata kitu kumaha memorina dek masuk inget kana lagu baheula deuleu euy cikan lagu naon Kang baheula teh lagu eta geuninganan urang memoriannya Imas baheula urang pernah nyatana papanggih teh baheula nyatana urang susukan bunga-bunga bobogohan mun ceuk ayeuna mah papacangan kumaha harita teh laguna Kang ieu geuninganan tah laguna teh urang memorial heula urangnya pokona mah urang memorial Kang Cepot shot atuh kuring panggil
dik hate ngan keur manehna aduh can kuku babarengan sauyuna silih asih saat ini pahet janji wadeg buka deui unggal Sabtu sore datang ka manehna waktu kedal ucap kanyi imas lepek kurasa bagja aduh endahna si panon kabunga ieu jawabna kuring nampak cintana nyalahan tah itu dari mas urang baheula basa panggih jeung maneh harita geuninganan jajan oge harita beak sabaraha dari 100.000 lain bari jeung nganyuk sawareh harita geuning di udag-udag pan ku tukang sate nganyuk sawareh teu mayar nya kitu da laing babawaan teh loba-loba teuing jeung saha teh jeung abah anu kitu ge resep sate cenah kitunya Dimas teu karasa urang teh urang nyuhunkeun heula dukungan kasadayana para penonton tong hilap saha penonton saha itu dulu itu dina YouTube masing-masing tong hilap like subscribe jeung share YouTube channel Sofyan Sukarya Wijaya hatur nuhun kitu imasnya daya kacai heula ieu